Baturan orang yuk penting ayeuna mah rek nyieun donat koeh anu laliangan geuningan tadi teh borang-borang teh barudak teh jeung si ayang sebeb teh mah cenah asa hayang donat tapi urang teh bingung teu bisa nyieunna urang tadi teh telepon ka mama Mia heula mama saking teh nyieun donat teh naon hungkul bumbuna bahanna cek si mama teh sok cenah engke dicatetkeun ku mama diobrolkeun kieu cenah ieu heula tahapanana tadi dia teh urang teh perdana nyieun donat teh mudah-mudahan we alusnya nya ulah non teh kitu teh mengecewakan urang gitu nya urang teh geus nurutkeun anu kumaha cek inung cenah ieu diantepkeun heula 15 menit di waro ku urang teh mudah-mudahan we alus tuh ari geus kalis mah ceuk urang teh ditutupan teh geus beres ning itu ari geus ngembang mah cenah cek mama teh piye-piye deui sabenerna mah lamun barang jen ngamimitian kieu teh sok aya deg-degan deg-degan teh sieun gagal engke teh sieun teungeuna sieun heuras teuing wah pokona mah tek-tek bengek we loba ka sieunna cai can pernah mah geuninganan heueuh da sapanjang jeung bapana cai nyeun donat teh heueuh da sok meuli we hungkul gitu ge tara loba cai di nu dagang da teu nyata atuh teu pati hayang kana donat teh geuninganan ai urang mah nya teu pati kana amis-amis tapi da osok kadang amis-amis ngan teu sabaraha teuing gitu ngadangna geuning perdana cek bapak budak teh macing atuh cenah nyieun donat urang teh cenah ningali batur bangun ngadang donat di warung teh sarebuan teh mama meuni sagede kueh ali cenah eta mah donat kueh ali we cek teh meureunnan coba bantet coba pangnyeunkeun teh urang teh nya heueuh nyoba-nyoba kitu teh bari non tadi teh teleponan heula jeung si mama teh heueuh ai beurang keneh mah geuningan urang teh naon hungkul bahanna mama tangke teh dietakeun teh itu teh geuninganannya urang teh nya ge ngamimitian geuning kot badag munu eta si donatna ge tingali kuat beuka tapi ieu teh heueuh rada tutung teuing kitu tuh tingali lantaran naon teh kecoklatanana banget teuing kuluna mah tadi rada keneh koneng-koneng kitu ieu mah geus rada tutung tapi kan bae tapi da alus tuh tinggal beukanya nya tinggali urang alhamdulillah bisa tinggal jeba empuk ieu teh langsung we cek urang teh dibawa ning tuh ku ayang sebeb ge langsung ditarimakeun dihuapkeun ku si jimat oge heuh ai teteh kaina ka mana teteh kae teh keur di kamar biasa cenah keur sakit perut ieu oge tingali si donatna ku urang teh dibeulahkeun ih meuni hipu meuni pulen ieu si donat da teu make kentang jadi imah lain donat kentang donat naon nya pokona donat we tarigu meureunnan nya ngan ku urang teh teu dihijikeun si gulana lantaran naon di mana urang ke teh bisi merna teuing ngadang donatna bisa digoreng deui dihaneutkeun kitu geuninganan lamun geus aya non gulaan mah pan hese meureunnan bisi napel kana katelna kitu.